Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah. Urang tiasa silaturahmi deui, tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu konten ti kanal YouTube Capruk Radionet. Anu dina danget ayeuna sejanaraskeun hanca carios bentang pasantren karangan Bapak Haji Usep Romli HM almarhum. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina kasehatan, dina kawilujengan. Oge berkah sareng hasil segarupi ikhtiar anu nuju di lakonan ayeuna nya maksud teh kitu. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, kamari teh aya video live-nya. Video live teh sim kuring teh nyobian gitu. Kumaha ari live YouTube kitu nya. Oh, kieu geuningan gitu. Hari kapayuna mah hoyong live YouTube teh anu sapertos talk show ketua tanapi anu seueur nyariosna kitu nya. Enten kamari mah nuju icalan teh uji coba gitu. Oh, kieu painten gitu. Insyaallah kapayuna mah live YouTube teh tiasa nuju ngadongeng atau napit nuju ngobrol dan sebagainya gitu nya sareng sajibina. Kumaha ye karasan dinten ayeuna teh dinten anu panungtungan dina sasi Ramadan tahun 1444 Hijriah nya. Pamugi sing mundal urang ngeusianana gitu. Anu tahun ayeuna mah dikawitan ku bentang pasantren. Di pungkas deui ku bentang pasantrennya si saum teh. Ieu teh. Kaleresan cocok ku carios anu midangkeun sabudeureun nuansa Islamiah gitu nya, maksud teh religius gitu. Hatur nuhun tekandat kusim kuring didugikeun kana sagala rupi perhatosan tip para wargi kaum dangu netizen sadayana anu parantos sindang ka ieu kanal pemugi konten-konten katampi. Saupami teh can subscribe mangga sim kuring nganuhunkeun pisan upami di subscribe kitu tah. Terus anu parantos subscribe-na, anu parantos ngomentna, anu parantos nge-like-na sareng nge-sharekeun link videona atur nuhun pisan. Carios anu kamari nya anu bagian katilu tos dugikeun ka midangkeun mintonkeun kaayaan di pasantren. Kumaha carios salajengna ieu? Mangga urang kawitan bagian kaopat tina ieu carios bentang pasantren karangan Bapak Haji Usep Romli HM. Nanging satea acana aya nu bade ngalangkung, mangga kapayun. Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Anak manita sote jingkirkeun orai. Lain itah ngarampe dan calana batur. Anta kudu ditajir yo. Mana-mana lurah santrina mana? Yo nyai. Para wargi kaum dangu, Kang Mahrub lurah santri ngurumui ti kobongna. Kau kadieu, ayo, mereka denge yo. Kumaha nyai? Tuh, anak-anakan anta kitu gawe tuh. Tempo. Mohon ngisinkeun nya. Mangga nampi urang lereskeun. Ya gitu. Coba diurus benarkan itu. Beresin. Ya dibereskeun kitu dilereskeun. Sok. Umirek balik deui ka itu ka asrama. Mangga nyai. Para wargi kaum dangu sanggeus nyaina keluar barudak teh karek recok deui. Kang Kamil ngareng hapanjang.
tadina manehna ngahep-hep teu kecet-kecet ngarumasakeun jadi sumber mamala. Aing mah euy. Mun teu kaburu dicokot deui ku nyaina. Eta engke peuting terek diasinkeun euy calana teh. Diasinkeun. Maksudna dibordir ku tulisan Yasin. Hain rek diasinkeun dibacaan. Sugan bae anu bogana hukuntit gitu. Meureun anak moal susah kerah kering ngalewat sorangan. Wah, murka temenan atuh. Kang Jaeni jamotrot. Anak bae ketempuhan. Maneh mah. Kitu para rikom dangu. Parentah nyaina teh sasat kasebut parentah guru ngaji keneh. Artina teu basa dipandah. Kang Jaeni kapaksa ditajir. Dikeunaan hukuman dumasar kana aturan gaul jeung awewe. Sok sanajan teu gaul jeung awewe tapi dianggap kitu lantaran geus wani-wani nyoo calana awewe tur kapanggih ku nyaina. Anu teu kapanggih mah teu ditajir, ngan dibere pepeling ulah sakali-kali deui ngalakukeun gawe kitu. Dia. Dia. Non. Are acan. Acan. Ka dieu euy. Eta euy si Kang Jaeni euy. Oh, ketempuan tuh dah Kang sih. Lain kitu ye. Heula semoga eta mah beda nu geus manggeus. Ngan eta bejana teh euy kulantaran geus teu bogaeun beasnya. Tong boro 10 liter keur dahar oge geus 2 poe ngecolokan ka batur manehna teh. Manehna teh milih hukuman jadi patro saya 3 bulan euy. Oh. Kamari ge ngobrol jeung Kang Jaeni cenah hitung-hitung ngadawamkeun nyaring peuting cenah. Oh gitu? Nya. Heueuh nya. Tapi euy memang kasaksian euy ku dewek ge euy. Eta Kang Jaeni teh jadi getol nyaring peuting nya. Bada Isa eta geus kontrol saban kobong. Bisi aya santri liar teu puguh cenah mah. Terus mariksa tungku, bisi seuneuna tacan pareum. Kakarek eta manehna hanjat kana pangsarean maca kitab atawa pupujian sabot kadaguan tunuh teh. Tengah peuting geus hudang deui tahajud ta euy. Nepi ka datang waktu subuh. Gagugudrag barudak sangkan milu salat berjamaah. Nya euy. Gara-gara calana eta Kang Jaeni jadi geto salat tulail. Aduh, di mana we nya jalanna mah. Mun kitu mah hikmah nu napa dina lawang jarambah teh perlu diganti euy. Entong ku ti'al ilmi bifadiyah deui gitu. Da geuning keur Kang Jaeni mah teu matak paeh teu sing ping-ping 2 teh anggur kala kebeuki hirup gitu. Ente perlu diganti. Geus bener gitu. Da hirupna ilmu Kang Jaeni ayeuna teh lain ku ping-ping 2 tapi ku cangkangna. Siapa? Mun dijujut nepi ka puhu nya. Sabenerna orai nu boga jasa teh euy. Orai nu boga jasa mah sok. Pangna urang bisa kitu teh peraya orai asup ka eta asrama putri ya. Nya bener sih. Mun eueuh orai asup ka pondok awewe Kang Kamil moal ngarampit calana nya. Atuh aing rek ngarampit naon atuh. Ngarampit calana jero lalaki. Montong atuh. Eta pan Kang Jaeni moal getol salat peuting deui pan. Atau orang mau bisa naksir sewa putu babu hawa. Tah. Palebah babu hawa euy. Kumaha? Cek uing mah eta teh euy. Nyi Iam cantik bulu panona euy. Eta tuh anu gadona ta. Ya. Si Luna. Hah? Luna? Emang aya kitu santriwati ngaranna Luna? Eta teh Luna Maya. Kungsi jadi santri eta. Kungsi atuh. Bohong saya mah. Yaina. Ti juru aya nu ngabejaan. Atuh barudak buriak mubeus ka kobong saha bae anu pangdekeutna. Sawatara jongjonan teu kadenge nu asu. Lilikan eueuh sasaha. Bener teh. Saat tadi nu ngagorowok pajar aya nyaina tuh. Cek si Ubed semukehe asa kaganggu meureun manehna keur ngabuih muji-muji kategepan Nyi Atin
kapaksa eureun sieun kadangueun ku nyaina kuriak ditajir model Kang Jaeni. Oh, anak. Si Ahud ngosom sungutna pinuh ku kerak liwat. Camana geuning eueuh. Antang ngabohong pajar aya nyaina. Ya memang aya tuh di bumina tuh. Lain di bumina di nya aya ka dieu cenah. Da kuring mah teu nyebut aya di dieu anak mah, ukur nyebut aya nyaina gitu. Manggas atuh. Bari lagi gandeng. Hantam bae ngarobongkeun awewe. Kang Salam nemrong ti luhur. Ngapalkeun tasripan anggur si kadinya. Sok, Bro. Para wargi kaum dangu keur aep mah ku aturan anu sakitu ketatna teu asa kasengker teusing. Dina dibebaskeunna oge anger bae moal bisa kamangpaatkeun. Soalna aep can kaberean resep ka awewe. Tapi lamun parang balik ka lembur sok timbul rasa sirik. Nenjo batur bisa luasa gaul. Komo mun panggih jeung urut babaturan sakola bareto, lempang pagegeye jeung baturna awewe sok pucung heul rasa kaduhung. Nah habat milih dunya santri atuh. Dunya nu loba sengkeran. Basa cicing di lembur dina pre mulud sawatara urang babaturan di SMP Bareto arulin ka imah. Nah saronoeun tayohna mah bari halayangeun nyaho kumaha kaayaan pasantren. Daratangna teh marawa babaturan awewe hiji sewang. Nu aep karek wawuh harita. Sabot ngobrol ka ditu ka dieu mindeng aep maling-maling deuteup ka eta barudak awewe. Nilik-nilik dangdananana, cara ngomongna jeung rengkak paripolahna. Es tuning jauh jeung nu katenjo sawapoe di lingkungan pasantren. Di dieu mah taya kakagok, taya karagap. Ka aep ge kasebut anyar pinanggih henteu tumarumpangeun kawasna teh. Teu asa-asa nepak neungeul jeung Noel. Balik-balikanan aepna samar cabak kesa ngoprot saluar awak. Doh. Mun kuring sakola meureun bakal tinemu jalan anu gampang pikeun ngoroyoh Imas. Cara batur-batur di sakola teu hareseun meunang sakur awewe nu dipika hayang ku maranehanana. Lot jebet colom giriwil teh nyaan. Doh. Aing mah bati kakarot we ye keheuk kapilihan nasib ye doh. Masuk ke pesantren atuh. Aduh, tapi sabot pikiranna keur ngukumalayang kitu. Breh rarai bapa, rarai emak pinuh ku kaweningan jeung kasadrahan. Pinuh ku harepan yen aep anakna baris jadi kiai. Tapi satu kangeun eta nyomput kamlang sok sieun melengkung bekas nyalahan kawas putra-putra nu sejen nya lanceuk-lanceukna aep nu leuwih sibuk mikiran urusan duniawiyah dibelaan nyilihkeun kepentingan ukhrawiyah saperti Kang Samas dina suratna minggu katukang. Naon atuh? Sakieu deket tempat jojorowokan aing teh cantorek atuh. Bisa teu kadege. Heeh. Duh, naon aya naon atuh jojorowokan gitu atuh. Lain ieu kabari aya surat ye. Ti saha? Tina alamat nama kekala ti saya teh. Oh, Sambas. Oh, Kang Sambas. Ya kadikeun suratna. Sambas teh penyiar TV, penyiar bolanya. Lain atuh eta mah. Beda deui Sambas. Sok kadikeun. Oh, Sugan teh eta nu nyiptakeun lagu badminton. Lain. Beda deui. Kadikeun. Sok aya. Kala mana? Kumakan eta surat buka ke deket gitu. Overacting gitu tah. Ieu mah hese suratna dibukana. Duh, kala. Ya jangan wahatan. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi. Pek aep. Sing junun ngaji, sing tekun ibadah. Teu peureuheun akang caliweura. Loba teu kabur waktu.
maklum hirup ngadunungan katalian ku disiplin sakapeung akang hayang baruntak lantaran karasa rea pisan kewajiban ka Allah pang-pangna salat anu kasirihkeun ku kewajiban ka manusa alhasil gede keneh kasieun ku manusa batan ku Allah akang teh ngerasa dosa tapi nya kitu karek samet ngerasa nyingkahan mah can bisa nu matak akang ngajurung pisan ka aep sangkan sing hatam nyuk ceruk ilmu agama tong luak liuk pikiran dunia barana bisik katongklokeun model akang hese ngajat nageus kieu mah breh deui gambaran urut wewangunan pasantren breh deui masjid setengah burak-rakan adegan pondok brak bru nalamru kewajiban aep nanjeurkeun wawangen aki almarhumnya eta regepkeun amanat di bapa kitu amanat bapana basa anjeunna rek mulih tas jajab aep ka pasantren aduh astagfirullahaladzim nah atuh make nyalakeun kolot anu sakitu hatna make ngahujat peniatan kolot anu sakitu mulyana anu batur mah pada muji cenah bagja boga kolot model aep mah ka anak teh teu ngajurung nyiar ilmu agama anu sama sakali henteu komersil beda jeung kolot maranehna jeung karareana kolot-kolot batur maranehna ngajurung nyiar ilmu teh kanu sakira gampang ngasilkeun duit bae dibelaan nyuap nyogok kalawan harapan engke jenis bisa balik batik kepetik ada ngajual deui ilmu nu disiar ku jalan nyuap nyogok teh kitu pancek batur teh tapi nah atuh kusorangan dianggap salah ku anak pituin teu pira alatan kebungbulengan ku awewe nepi ka kudu mangprung kieu doh salat didupak ngaji dirampid aduh ya Allah Rabbi mugi anjeun ngahapunten dosa abdi dinten ieu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin pikeun nengtremkeun hate aep macak palak binas sabaraha balikan harita panon poe geus lingsir ngulon guragiru aep indit ti saung satengah lumpat muru pasantren nuker ngaraji di masjid acan bubar tapi lohor mah geus akhir manten tereh asar malah mah tulus nama aep ngaringkuk tea di kobong sora nu ngaraji di masjid atra kadenge soanten kiai anca turbentes ngunikeun kecap-kecap jeung runtuyan kalimah sabagian nungtut ditarjemahkeun nuker diaji teh kitab taslihut turuqat karya Syekh Sarafuddin Yahya Al-Umriti mangrupa nadom tina Al-Waraqat kitab usul fikih kamasur karya Imam Juwaini Al-Haramain af'alu taha sabi syariah jami'uha maradiyatu ba'di'ah wa qawluha immatu sama kurba wa ta'atu la fa'filul kurba minal khususiyati haitsu qoma daliluha kawis lihi syama hop kela dek tapi kadinya heula ya barudak af'alu toha sahibis syariah jeung sawatara laku damel Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu mangrupi syariah ya jami'uha maradiyatu badi'ah sadayana dipikarido tur hade tah nadoman di luhur
nerangkeun bab af'al. Nya bab af'alna Kangjeng Nabi yen sagala rupi tingkah laku anjeunna dipikarido ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadayana estu ningkahadean wungkul. Dina gurat badagna tingkah paripolah Rasulullah teh dibagi dua bagian. Hiji tingkah pola anu sifatna ibadat. Ieu oge dibagi dua. Hiji khusus kangge anjeunna nyalira, dua ibadat khusus nu sanes kangge anjeunna wungkul. Mun aya dalil nu nuduhkeun yen eta pagawean teh khusus kangge Nabi nyalira disebutna af'al khususiyah. Contohna seperti puasa berang peuting teu buka-buka. Tah kitu. Tuluy. Contoh anu sejena Teuing sabaraha bait nadom deui di aji teh. Aep teu bisa ngabandungan saterusna. Manehna kaburu ngalenyap. Kudang soteh kagimreung-gimreung kuno arasup ka pondok. Kuno arasup ka kobong masing-masing. Santri teh ari kaluar ti tempat ngaji teh teu beda ti meuri dikencarkeun. Recok, ribut, hoghag. Nu ngobrol baur jeung nu ngapalkeun nadom. Lieur pacowong-cowong. Datang ka jero kobong kitab digubragkeun kana mejaan. Ucul-ucul bari teu eureun-eureun ngadares. Sora lengkah geblag-geblug, sora palupuh reketan, sora bilik kasurung-surung haloban. Tibara bae Aep. Meni karek panggih atuh. Si Padil mucung hul persis pisan basa Aep ngorejat setengah lulungu. Aduh. Wayah kumaha ieu teh euy. Asar karek adan. Euy, Naon? kumaha hasil? Hasil 7 mulut Aep ketus, riut jangar jeung menenghal ku pertanyaan si Padil kitu. Ya, lurah santri nanyakeun anta. Nah make nanyakeun. Pan nyahoun indit ka pasar atuh. Lain euy, aya nu bebeja. Anta cicing di Ciporang. Aduh euy. Saha? Nya wallahu alam. Ngan cenah cek beja nu nepi ka lurah santri anta keur ngajentu di Cukang Ciporang. Aduh terus kumaha? Nya kitu we, lurah santri nanyakeun ka ana cenah, jang Aep teh bener ka pasar? Nya iku ana teh dijawab, leres bade meser mangsi logat wawartos ka ana mah. Kata lurah santri semua anu teu percayaeun kana keterangan ana euy. Manehna satengah ngadesek malah nganggap ana ngiluan. Sabab cek laporan anu katarima ku manehna, anta kapanggih Koreaan keur nguseup di Ciporang dina waktu usum ngaji kitu. Aduh, nguseup di mana atuh? Paduli rek nguseup rek ka pasar. Urusan anak pribadi eta mah tanggung jawab anak pribadi atuh. Pokona rumasa poe ieu anak teu milu ngaji jeung teu milu salat berjamaah. Cek Aep setengah murang maring. Teu ngaku ari teu salat mah. Ukur nyebut teu milu salat berjamaah wungkul kagok ngabohong. Bisi dosa teuing asar mah Aep milu berjamaah. Turun ti kobong manderikeun maneh henteu wudu dina bak deui, tapi ngahaja katampian lantaran embung pada moncongok teh. Padahal kadenge geus mimiti komat. Dumadakan di tampian teh aya eusian deui eta. Pantona nutup mendirekep. Kapaksa atuh kudu nungguan. Nu di jero kawas kajongjonan ngusai. Geus dideheman sabaraha kali. Kolotrak panto tampian muka. Lol, kebeg. Saha parwe kumdangu. Imas geuningan. Beungeutna cipruk ku cai pangwuduan. Leungeun kabaya disinglidkeun luhureun siku. Sampingna rada nyingcet samatuur. Katembong bitisna mending olenyai. Aep hareugeun. Manehna oge hareugeun. Sakedapan Pak Adu tetep. Hawar-hawar sholat di masjid rampak nyebut amin. Kocopak sora lauk ribut hakaneun dina curugan pancuran. Imas ngorepat ngajawang cindung tina sasampayan. Manehna setengah lumpat mentasan cukang tampian. Ngaliwat ka hareupeun Aep bari rada dongko. Punten. Cenah
pondok laut biritik mabal jalan ke pipir bakat ku gugup tayoh namah teu awas kana tincakeun leueur maklum sisi kamalir panyaweran atuh seureuh kubrag Aduh, astagfirullah. hampir bayanang karak bengkang Imas teh hadena rikat muntang kana tihang gantar pamoean ngan sendalna sabelah ngaceleng sabelah deui mabas kana leutak rek gancang diburu rek ditulungan ku Aep teh manehna abing brit manten teu nolih sendal teu nolih suku jeblog dirigdig reok mengkol kalebah pondok santri awewe para wari kaum dangu harita sendalna dipangyokotkeun ku Aep dikumbah dibawa ka kobong berjamaah teh ukur kebagian rakaat panungtung sabot nambahan rakaat karasa barudak santri pating rareret komo anu aya di hareupeun mah kuat ka mencerong neges-neges nepi ka asa ebat iktidal oge kitu deui barang asup ka pondok baturan terus be marelong ka Aep teh jiga aya anu dipika aneh sup ka kobong nyampak si Padil keur mesek kuntung bari nyang hareupan kitab anu tadi diaji lain euy kunaon batur-batur asa beda linatna ka ana euy Eta sugan kunaon nyata teuing teu pikahartieun asa teu nyieun codeka aing teh euy pan kamari-kamari mah teu naon moal urusan adrahi mah kitu adrahi apan basa anda datang adrahi dikubrakeun atoh nepi ka haturan pangarsa oge kacoceng sawareh da aya nu teu kabagehan pan ari eueuh bibit pasoalan mah tong kudu rumasaan atuh marlong sotenan eta kitu bae adatna piraku can nyaho lain geus tereh nincak kadua tahun jadi santri teh heueuh anak ge ngarti ngan domeh ieu mah euy asa barareda pisan euy sabot guntrang kitu reket bray pantok kobong buka si tata asup sabada ngucapkeun salam bari ngajawab waalaikumsalam teh kaheran minuhan uteuk nah si tata mani dinas biasa nage blas blus bae tarajeng salam nanaon Assalamualaikum. waalaikumsalam Waalaikumsalam aya naon ta asa beda ti sasari Anta dititah ka ditu ku lurah santri. kaditu ka mana ka kobongna Ka Jarambah Pondok Kidul. Ayeuna pisan. aya naon kitu ta si Padil nemrong Teuing teh nyaho. Ana mah ukur dititah. Keur ngumbah kastrol di geroan. aya saha we di ditu Lurah santri wungkul bieu mah. Barudak sejen sobong dititah ka luar heula. waduh gawat kayak kieu mah euy kawas-kawas dari apisan heeh besok baru tuh geus siap-siap kala wing dandan heula euy gesat gesut Aep dangdan pararikum dangu calana sontok diganti kudu bersih dikampret dikopeah leos indit dituturkeun ku si tata di Jarambah nyampak lurah santri jeung sawatara urang santri nu kaitung karahot Assalamualaikum Waalaikumsalam sok linggih jang Aep linggih sok lurah santri gugupay nitah diuk hareupeun manehna tapi teu terus malire anggur nyarita ka Kang Panhur teuing nyarita naon neruskeun hanca obrolan sama meh Aep datang meureun Aep mah diantep bae mendeko geus rada lila nenjo Aep eleke sekeng kakarek lurah santri Malik merhatikeun Teu jadi kitu Kong eta teh jadi mutan gitu Nyambutannya. mutan eta teh tadina bisa keluar kuku tina eta teh tina sela-sela ramona teh kitu wah eta mah hese paehna oge Oh jadi sangarana aja teh. ngaranna teh wal naon eta teh Oh, wal perening. tah eta wal perning wah cicing keur daria yo lain eta si Aep karujan wala teuing wa perning oh iya ngobrolkeun naon si beta cenah teuing dadaria kitu cenah jang Aep iya Kang
Lumawi anta dihaturan teh anak sareng ieu rerencangan anu dipapancen ku pangresa pikeun ngaheuyeuk jeung nalingakeun talajak pala santri hoyong terang naon margina anta parantos sababaraha kali ngantun-ngantunkeun kewajiban ngawas sareng salat berjamaah terutami dinten ieu ti anjing-anjing nugi ka asar anta ngantunkeun pondok ngantunkeun pondok naon pondok Kang ngantunkeun pondok itu ieu pondok oh ya pondok pesantren maksudna lain pondok panjang pondok yo ti anjing-anjing nugi ka asar anta ngantunkeun pondok bujeng-bujeng ngiring ngaji salat berjamaah oge henteu cobi terangkanlah masing buruk berak sok dinten ieu teh rumaos memiosan apan tadi wawartos heula loros wawartos ka ana laras nanging upami telepat kuping ye kuping saha kuping ye ceuli jadi akang ulangi deui nya tong motong ye nanging upami telepat kuping anta wawartos bade ka pasar ngageuleuh mangsi leres mohon mung naha atuh bet ngecagkeun dongengna kitu heuh para wali kaum dangu rupina cag heula deui ka dieu ieu carios bentang pasantren saleresna bade di taros naon eta aep teh sareng naon anu bakal tumiba ka aep mangga taras lajengkeun dina ieu kanal YouTube Capruk Radionet kanggo carios salajengna sim kuring tekendat neraya punten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina bidangkeun cariosna boh bilih aya nu kasabitna menuju alit kasebat asma dewasa wireh tempat sinareng tempat eta maung kaleresan bae sanes kaing haja-haja pamugi sakudak sakedikna aya hikmah aya mangpaat aya hiburan tilunya tina sakur konten anu dipidangkeun sim kuring sejamit mundur urang patapang dangu deui dina carios salajengna nyaeta neraskeun carpon harewos nu gaib wilujeng baboran siam sim kuring neda dihapunten taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum neda dihapunten lahir sinareng batin wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam baktos.